Prek, aing mari dulu ya, hang ngopi sia mah. Kemun kadi burung mau kopi, meuli kopi aing mah ampun aing mah Duit hang ngopi. gimana sih aing teu boga duit? Heh, sia mah ulin aing mah telok mau duit dong kotok bae jing aing mah. Kumaha deui atuh gawe henteu sia mah. Pengangguran yo, pengangguran. Rieu dulu aing prek tan ngopi ti isuk aing. Woi, kenaon sih dak? Jika nu pusing amat. Teka tempok itu ku mata si aing sambon ti dieu keur naon. Si aing can ngopi ya ti isuk sia. Sia teh ka kebon. Ah, sia din ka kebon ka ditu. Pugu bos sia mah ja galak, ja bolot, ja goreng. Bener teh, Bon? Bener lah. Sia mah budeg. Goreng. Atuh puguh ya aing ke kebon. Pusing aing di kebon mah, capek ngomong. Kubaran ta celi bos dia ta rojok ta kulinggis ta tina cager. Oh, bener tadi ngekon. Sia mah aing ngomong sembarangan bae, bisa-bisa beung aing diari. Geus lah aing ke kebon. Oh, sikir itu sia lah. Pecet ya ku bos sia. Aduh. Wah, aing kaberangan deui yeuh. Ngan dia ngejodok di dinya. Nyoh engge dia keberangan molor ba ieu tangkurak mah. Heuh, Bos. Hampura. Saha nu neuk nyarekanan sia? Engge mah nyarekanan dia. Dengekeun ye aing neuk ngomong. Bos, ndek ngomong naon? Aing neuk ngomong lain tah balik ka dia tangkurak sia nya torek nyeleweg. Ih, ampun aing mah. Ing mun lain bos aing geus ditampilin ku aing eta. Dengekeun anak buah balon. Jagi suk aing neuk di koperasi. Cik budak cenah aing torek. Capek aing ngomong jeung dia. Aya ge aing nu capek mah ngomong jeung nu torek. Iya, sakebon aing di koperasi nya igolok cekel. Di kebon urusan nya. Geus aing nek baliknya Heeh, urusan di kebon. heeh, Lamun aya nu kalingitan naon ya? heeh. Yang ada bos. Budak tuh, galakakeun ah. Ayo, kemana sia? Ih, kagetan bae sia. Teuing ini ka mana ge aku kepo sia. Ih, gitu amat sih, Beb. Berat lah. Utah aing ngadengeun ge. Geus sayang bae. Kemana? Teuing ka mana ge jang geus gede. Aing ilo. Sabada teuing. Pindah yuk, panas di dieu mah. Wah, aing males aing semua selumpang. Ayo itu di ditu tuh, tiis di ditu mah. Hehehe, ayo tapi aku aing mah. Enggak sayu ih aing. Aku ge. Heeh, ayo. Ayo. Aku aing ayo. Nah, yang apa? Panas amat. Balik ah, kesal sorangan bae. Ke mana sih dak? Hareup tuh, di ditu panas aing pindah tempat. Kan sia barang kene geus balik kan teu gawe kitu. Karesel aing di kebon sorangan bae. Bos ya kemana gitu? Sukene geus balik. Tumben bos saya sekene balik. Enak gitu. Tong mandek di koperasi ceulina. Bakalan cager gitu eta torek nahunan di operasi. Nyaho sok araneh aing mah. Teu nyaho aing ge, sugan bae cager. Sayu, ilu bajeng aing. Oh, sayu aing ge karesel. Ada si buluk ih kuat digandeng naik ku cewek-cewek dua, ampun aing mah. Ya iyalah, buluk mah yang paling ganteng di lembur kuring. Ih, najis aing. Oh sih, emang nage buluk mah emang ganteng dibandingin jeung embe. Siapa jadi hakan sih ku aing. Iya, galak amat. Ngomong sarian ada kamaran, adak. Neknis bae ya.
Kanges, ayo mending metis bae urang. Bagus sih. Enggak slow. Sia ka ditu nu ngalambanggahna, cewek-cewek nu di dieu nu nyieun sambelna. Min amat sih ya. Nyaho, munahna bae. Geus kira ka ditu ih jeung ngarasa amat sih di kita mah. Oh, ngasar ya, tungan di dia. Iya. Tipu puing si tangkurak Juned. Barukna meureun aing jadi di koperasi ceuli aing. Mun aing di koperasi pasti aing cager, ieu panongton moal kahibur ku aing ieu. Saha eta diga anu ngalabuhan. Woi, bolok. Nyeunaan sia. Waduh, anu bogaan deui. Setan, kamu anak isi buluk. Bangsat, panggil aku ini gantung na tangkal cikuring. Kemana isi buluknya? Kebal amat sih ya. Gimana ngelebona gitu? Oh iya, kebal. Udahan sia ngos-ngosan, dong nu mantes diudag jurig bae. Bubur tangkan agak luhur gitu. Gimana? Lamun jujur yang bahaya, yuk. Nggak segala metis hayu, ulah cacahan bae. Saya tuh. Nggak sayur lah. Tagihan ieu eta na. Siga si buluk itu. Wih, buluk. Aduh, wow dari aing. Wih, jangan bos si Juned tuh ngamuk tuh. Ih, pan bos aing aya nang terjadi di koperasi gitu. Modar saryadak. Waduh, cilaka 12 ieu mah dak. Buluk, net, ini dia. Bukan mabur. Marem dari ya hak anta. Gara-gara sia dah. Gara-gara sia dah. Jaga abu.